Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al maf'ulu fihi ari ieu eta babuat nartelakeun maf'ul bih. Wa wajing ari itu maf'ul fi al musamma eta dinamian itu maf'ul fi dorfan kunami dorof. Adorfu waktun au makanun dumina fi bitirodin kahunam kus azmuna. Adorfu ari dorof waktun eta anu nuduhkeun kana waktu au makanun atawa nuduhkeun kana tempat. Dumina anu nyimpen duanana itu waktun au makanun fi kana makna fi bitirodin kalawan kalaku. Kahunam kus azmuna ari contona eta tetep seperti lafad hunam kus azmuna. Huna di ieu tempat. Umkus kudu cicing anjeun azmuna dina pirang-pirang zaman. Fansibhu bil waqi'i fihi mudharo kana wa illa fanwihi muqaddaro. Fansib mangka kudu nganasobkeun anjeun hu kana itu maf'ul fi bil waqi'i ku amil anu aya anu tumiba fihi dina itu dorfan atau maf'ul fi mudharon eta didohirkeun kana kabuktosan itu waqi. Wa illa sareng upami henteu itu mudharon fanwi mangka kudu nganiatan anjeun hi kana itu bil waqi'i muqaddaron bari anu dikira-kirakeun itu amil. Wa kullu waqtin qabilun dakawama yakbaluhul makanu illa mubhama. Wa kullu waqtin sareng ari saban-saban isim anu nuduhkeun kana waktu qabilun eta nampi itu kullu waqtin daka kana itu jabar jadi dorob. Wa ma yakbalu sareng teu nampi hu kana itu zat hu kana itu zaka. Naon al makanu isim anu nuduhkeun kana tempat illa mubhaman anging dorob anu mubham anging dorob makan anu mubham. Nahul jihati wal maqadiri wa ma'sigo minal fi'li kamar ma minaroma. Nahul jihati ari contona eta saumpamana pirang-pirang arah wal maqadiri sareng pirang-pirang ukuran. Wa ma jeung isim makan sigo dicitak itu ma minal fi'li tina fi'il kamarman ari contona eta tetep saperti lafad marman min roma nu tetep itu marman dicandak tina lafad roma. Wa syartu kaunida maqisan ayyaqo dorfan lima fi aslihi ma hujtama. Wa syaratu kaunidha sareng ari syarat pikeun kabuktosanana ieu masigo makisan eta anu dikiaskeun itu dza ayyaqoa eta yen kabuktosan itu kaon dorpan barina jadi dorob lima nu tetep itu dorpan pikeun amil ijtama'a parantos narima kumpul itu ma bi aslihi dina asalna itu ma ma'ahu saratana itu kaunuda. Wa mayuro dorfan wa ghairu dorfi padaka dzut tasarrufi fil urfi. Wa ma jeung ari isim yuro diuningakeun itu ma dorpan kana jadi dorob wa ghairu dorfin sareng kana salian ti dorob. Padaka mangka eta ari itu ma yuro dorfan wa ghairu dorfin duta sorrubin eta anu ngabogaan kata seripil urfi mungguh istilah ulama nahu.
wa ghairu di tasarrufil ladzi lazim darfiyatan aw shibhaha minal kalim wa ghairu di tasarrufi sareng ari dorob salianti anu ngabogaan ka tasrif alladzi eta dorob lazima misti itu alladzi dorfiyatan kana jadi dorob aw shibhaha atawa kana shibehna itu dorob minal kalimi halna tetep itu alladzi tina pirang-pirang kalimah. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dorfi zamani yaktsuru. Wa qad yanubu sareng rajin ngagentian naon masdarun masdar an makanin tina dorob makan. Wa dzaka jeung ari itu qad yanubu yaktsuru eta seueur itu dzaka fi dorfi zamani dina dorob zaman. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.